Jang urang song ngaraji baik ayeuna karumpul di dieu mudah-mudahan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping tiga wong kang saleh kumpulono Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nyai. Kumaha kabarna damang Nyai? Alhamdulillah. Ana tos alakur rumah tanggana. Alakur sapoe, akur sapoe. Da jeleh Pak Ustadz. Jeleh ka saha? Teu daek usaha. Saha? Iya jalma. Geuning ngomongna jalma salaki lain eta. Salaki gitu mah, salaki Lain barayati lebe. Gusti. Terus kumaha ieu caritana? Mun keur mah teu umum Pak Ustadz jeung batur. Teu umum kumaha? Mun batur mah imah geus di keramik. Cek abdi Pak usaha ayeuna imah ambil teu ngebul, ulah di keramik hese nyiduh cenah. Kitu abdi. Jeleh. Terus Mun dan tapi kan Nyai geus nampi eta model kitu geus jadi salaki ayeuna kan kudu taat kudu nurut ka salaki gitu kan. Badi dia teuing anak geus roh. Pak Ustad, ieu mah sarege patukang-tukang geura Nah eta kayak gini Nyai. Mun Pak Ustad cek Mohon. abdi usaha jiga batur katasi gitu. Diajar ngabeca menang setengah bulan balik kunaon teu meunang duit tukang peuyeum ditabrak. Terus beak pakai ngagantian peuyeum 2 gojobos. Ampun Pak Ustad. Terus Mun nah terus kieu sok lanjut gini kumaha? mun cek abdi Pak batur mah geus maraju boga dapur sehat, dapur-dapur diurus can aing ge teu sehat, dapur-dapur kudu sehat can kitu. Mun Mak, itu mah bener beas. Saweran nang loba. ampun Pak Ustad kaliwat. Iya baik. Akang, Mohon, iya istrina kan? mohon Eta putrana. putrana Anak iya baik. tapi bangga Pak Banggana Ustad. kumaha? Lain rewel, rada rewel ya budak. Ora ada rewel. Barang daharna wae beuki awak begeng. Aduh Gusti. Dipariksakeun atuh nyang kemah. Terus kieu nyai nya Kumaha Pak? dina rumah tangga ieu kan kapungkur meureun anjeun sate acan ngagaduhan putra. Ikan selalu komunikasi jeung bapana. Mun Ngadoa sabada salat Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Osok ngadoa tah henteu. boro-boro gaplekan bae di pos ronda. Astagfirullahaladzim. Mohon
Pak Ustad dijeblos dijeblosna kumaha mohon menangkan bapana dijeblosna kumaha keur ngarayu ka abdi kieu-kieu ge gawe di pertambangan cenah kitu Pertambangan, duitan. mohon cek abdi duitan pertambangan mah kitu teu nyaho mah nyeunan tambang di kubang wungu ampun anu penting mah halal halal anu nyai penting mah digawe sim kuring tos gitu. nyarios tong ningalikeun jenis pekerjaan model kumaha nu penting masalah kan tanggung jawab ka kita ieu mah diberes sakieu kurang aduh Gusti poetan rembel emas naon intan berlian itu saha salaki ngahihilang we ieu mah ka tuh salaki. taroskeun ka salaki Pepentahan mah Pak minggu hareup engke pangmeulikeun gelang pangmeulikeun ku abdi atau tah sakang meser gelang atau eta bulan kamari kalung tah tepi karang Alhamdulillah. kedeng eta ali Gusti macem-macem aya biru aya beureum aya bodas coba Alhamdulillah. heman abdi mah nu ngaran ka pamajikan tuh kurang kumaha salaki ulah cok ngahihilang salaki dosa kita doraka era mah sanes kitu Pak di muka Ustad. umum ya teh mah aduh Gusti batur mah hayang ngageugelis pamajikan balanja teh ka toko emas terus imah balanja ti buruan sakolahan nu penting mah rame bae dina awak Pak Ustad atuh ho 30.000 geng morokomong ampun sote jeleh abdi mah geus ayeuna usulullah siling gorengkeun geus boga anak isin ku anak ieu anak geus kelas sakola sakolana ieu kelas 1 5 tahun bae 5 tahun kelas 1 bae Jendel, jendel. ampun belet Pak Ustad moga-moga batur mah geus lulus kan kamari mohon ditalar ku abdi es asa sa bener dong nama Dosa. up ipi pi coba dihijikeun supa cenah kitu Pak Ustad mohon es asa up ipi kan kudu nama sapi dihijikeun supa cenah gitu mohon Supak, supak. lain mikir sia mah Gusti eta mohon sia kitu galila ieu soal jatahna sabaraha jajan sapoe budak boros Pak Ustad sabaraha kamari poe Sabtu seep 7 juta ya Allah boros ujur meser naon jajana jajan 7 juta 7 juta meser naon jajan roti bakar dibakar jeung sawungna atuh katempuhan sia mah keprok lain mikir sia teh mikir bubungahan we sia mah eta Agustusan geus rampung masih kitu bae dicurang cerong tas karnaval tan ieu budak Merdeka, merdeka. geus merdeka sia mah aduh kamari Agustusan sia teh atuh ye dibikin bae ka Ustad Deris kumaha ieu budak setuju tante kumaha Pak Ustad dibikin bae ka Ustad Deris ieu budak ulah bisa pakai ganjel mobil mohon Pak Ustad karunya mohon ka budak teh atuh karunya nemen ditueun karunya ka anak mah mohon jan ampun ku beletna ieu budak teh nu salah nama bapana Pak Ustad yo nyalahkeun bapak teh kumaha aduh maksudna bapana deui bae mohon cek abdi Pak ari orok masuk dipopokan sirahna make sasambetan gitu entos mohon bapak nama buru-buru bae ngeduk tai kebo ditaplokeun dina embun-embunan budak atuh otakna juga otak kebo teu eueuh teu kenging kitu atuh akang buru teh wae urang mah kaliwat geus eta teh geus ieu nya terus kieu bae budak eta iya Kumaha? kan pendidikan anak itu penting sekali diawali dari ibu dan bapaknya tentunya Mohon. nyai sing rajin ibadahna ambi budak niru itu tina ucapan laku lampah sepuh teh tok jadi copy paste ke anak urang naon ditinggalikeun ku anak sok ditiru bapana sarena kumaha cara mandina kumaha cara daharna kumaha ditingali ku anak teh
Mohon abdi ge ngomongan gitu ka bapana, mohon Pak Ustad. Tara didenge gitu. Kumaha didengena? Pugu ngalah ka bapana ieu budak. Atuh heuh kumaha ngalah ka bapana contohna naon? Mohon contohna geus teu umum tina jawabanna ge gitu. Imah hayang di keramik ulah ambil gampang nyiduh cenah. Kan teu umum gitu. Mohon. Cek abdi lain dulu lain sekarang gitu. Lain dulu sekarang kumaha? Mohon cek bapana nya lain dulu lain sekarang bisulna hulu bucatna tarang cenah gitu. Jelas abdi mah. Terus yang ada di budak dimulai eta alit budak ditimang, diasuh, cara nyuapan ibu budak aya tuntunan dina Islam. Termasuk lamun urang ngamependekeun budak nyarekeun budak ieu kun aya ucapan aya bacaana. Minimal urang nyolawat sholawatan. Osok itu. Boro-boro punya nyolawatan. Tara nimangna teu bener dititimang bae budak teh Pak Ustad. Dimangna kumaha sih? Plak katumplak pleng-plek si dede doyan tempe urut papa hese capek ladang toto jerna spre gitu ilok campleng nu Ya, teu bener bae. Ieu keluarga naon sabenerna? keluarga RDGL. Sim kuring teh bingung ieu cara nasehati kumaha carana. Ibuna teu bener bapana teh anakna mah angot gitu nya. Mun Terus bapak kibae rek diurutkeun. Hiji ieu budak kapungkur lahirna bener tah henteu. Di bidan tadi rumah sakit. naonna Tadi WC lahirna. ieu budak teh kababayan Pak Ustad. Mohon abdi hayang ngising ka Lebak. Mohon Terus kumaha? Terus sugan teh kembar ku abdi. terus Mohon di tukang bijil diharap pantesan budakna yuni kembang lebak. Ampun Pak Ustad. terus lahirna kumaha wewetona lahirna? Lahirna iraha wewetona? Akhirnya mah rebo malam Sabtu. Rebo mah malam Kemis mah. Rebo malam Kemis. Rebo malam Sabtu. Jauh-jauh teuing. Rebo malam Kemis. Atuh ngadoana teu ara. Cara ngasuh budak teh salah, mepende budak salah, sasambetan salah, rek jadi naon ieu budak sukana. Puguh gitu. Puyeng tante ka kita. Puyeng Pak Ustad abdi ge ngurusanan keluarga kieu mah tak sewak. Tos balik santos. Parantos. Kan kita kan rajin gawe ka kebon, ka sawah. Mohon bener cokolot baheula Pak Ustad. Kumaha cenah? Gunung Guntur, Gunung Rakutak, Gunung Salak, sisi sawah, indungna gundul, bapana butak, anakna pitak sabelah. Horenganan nyata, bapana seblu, anakna ge seblu, Pak Ustad. Nurun ke anak, rematak bener, kudu hati-hati. Kudu hati-hati cara ucapan Gitu. lampah. Terus eta ngarayuna kumaha baheula inget tanda keur bebenean. Kumaha geura? Akang baheula ieu kan sok ngarayu mun anjeunnya. Biasa wae kaos bujang jeung cawene pokokna mah biasa haleuangan naon. Ulah nu kangen salaki pamali. Jelek. Sok nyumpel bae bau bako. Tong diomongkeun mah era aduh Gusti. So kumaha ngarayuna kumaha baheula? Kudu inget ya. Kudu inget keur urang teh keur naon cenah pacaran keur dijajarkeun insyaallah eta mengurangi dina urang pasea. Siapa yang takkan bangga punya istri jelita bagi seorang Dewi dari kayangan. Siapa yang takkan bangga Rindu. Ya, Mak, astagfirullahaladzim. Mak, kaeling atuh Mak. Ya Allah. Gusti, aduh. Mak, kita kebalik.
gelung kan bubar bulak lain kita balik eta gelungna kabalik oh Gusti Dibalik. mani geus teu sadar ya Allah atur nuhun Bu Besa aduh soal ditiup Tos ya Akang, kapanggi di mana kapung dia? kapungkur ya kapanggihna di Ciamis Oh Ciamis. Ciamis mohon da baheula mah lintuh ya awak Ah, penganten meureun. Aduh. Duh, Gusti. Meni geulis sareng gantengnya pengantena. Teu siga salaki kita. aduh Gusti hayang kawin deui aing mah Gusti bagaikan Romi dan Yuli Luar biasa. Mohon. Bagaikan Robi dan Kusni. Mangga sok Nyai. Kesawang di mata anak prapatan kang minangka jadi berbatasan desa Celeng loh
Nyai kumaha isi pengajian teh jaipongan pengajian Pak Kiai jaipongan nu kami carekan ku palurah Nu penting mah rame nyamanya. hatur nuhun Pak Ustad nya sing alakur sing hampura bae kapayun mah nya Nyai mohon Pak Ustad tukang mah mun balik deui loba anu nyawer reug di dukuh campur Pak Ustad alhamdulillah doakeun mudah-mudahan ka anu nyawer Pak Ustad Allah Subhanahu wa taala anu masihan rezeki anu berlipat ganda amin, Amin. Sing sarehat sing salubur makmur amin. Pak Ustad Amin. mohon kedah kitu cenah Kedah dina nyawer. keterangan jazakallah khairon kasiro Oh gitu. Tapi suarana masih apik Nyai. boro-boro emang geus kolot huntuna geus arompong mohon buk barodas Buk nu mana? kabeh Oh gitu. tas dada salim ka Pak Ustad Ayo. salim ka Pak Ustad pamit mohon atur nuhunnya Pak Ustad Mohon sami-sami. mohon mangga Aja umpean lagu hiji dulu. Wa